Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Vima Asari di kelas 10-3. Dinten ieu Abdi bade ngadamel tugas bahasa Sunda janten MC dina acara gathering. Wilujeng sumping kasadayana, hadirin anu dipihormat, puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Lantaran ku rahmat sareng karunia-Na, urang tiasa patepang dina ieu acara gathering anu pinuh kabahagiaan. Acara gathering ieu teh minangka waktos kanggo ngaraketkeun tali silaturahmi, nguatkeun kabersamaan, sareng nyiptakeun kenangan anu teu tiasa dipopohokeun. Mugia ku ayana ieu kagiatan, urang sadayana tiasa langkung akrab, silih ajengan sareng ngahudangkeun semangat kebersamaan anu langsung kuat. Hatur nuhun kasadayana anu parantos rawuh, mugia ieu acara tiasa lumangsung kalayan lancar, sareng masihan kagiatan ka urang sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.